Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia. Sapoe di gunung mah, 2 poe di 3 poe geus mulai rada kaluar kesang tis. 4 poe geus leuleus geus kiceu-kiceu. 5 poe geus rada ngalungsar. Ngadoa. Gusti, pancen cek Gusti mun yakin bakal dirizkian, pancan aya nu mawakeun keneh bae. Cak Gusti Allah, eta siapa? Ibadah zuhud yang anu mawakeun tolol. Ulah piceun eta. Piceun teu geus aya nu mawakeun. Mulai ka 7 poe geus leuleus jasa. Ngadoa deui. Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku malu, kaengge dibere langsung bae ku Gusti. Cek eta. Mun sangu-sangu mun roti-roti, langsung di Gusti ulah make makhluk mah. Geus saya ngadoa. Kadalapan teh can aya keneh pan telat amat sakitu. Kaburu payah sana ya Gusti. Ka 9 poe ngadoa bari ngedeng. Gusti, iya ka makhluk pan dengan ka Gusti mah pandam nyantel terus. Ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu. Asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh. Tapi kumaha Gusti bae. Endahan kieu ilhamna ti Gusti. Tek. Rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota. Leupangna. Geus teu kuat. Deuleu ku maneh ka luhur di deuleu tuh. Geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota. Lain ti kamari ada aya keneh tanaga cek. Itu kuatnya saya. Kulantaran tulisan ada di kota ya nyana ngorandang ke kota. Ngorandang ke kota. Datang oge ka kota. Sejuk di kota ki bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring, cai na sagelas. Gegeran diinum di dahar itu. Seger. Alhamdulillah. Ngadoa. Gusti, pan Gusti mah maha kawasa. Atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek. Ih make kudu ka kota keneh bae. Haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resep nama hayang langsung ti Gusti gegedebug kitu tah. Mun roti-roti blug ka handap. Emang pikiran urang ge kos karar itu eta. Pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu. Cek Gusti Allah. Gimana encan wajar jadi wali aing. Ku ari mah ulah wa kazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae. Santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu tah kulawaka kholwa ka gunung ka leuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Bu Yazid Al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi. Jadi ngaguru deh tak bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa. Nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi ke kilitrikan mah kilitrikan mah tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa. Boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok. Tinggal urang mah naleungkeun ye sia geus di bibir aing dah kan. Urang keur ngadahar jagong, aya kotok jalak, cek. Eta mah percis teh mah kos calo. Calo duit mentaan ku babaturan set. Atuh lain milik ulah. Motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah, ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae kan jadi kuku make. Kajeun teuing nyana di Trisakti di UGM
misalnya yuk kuliah, mana selain kuliah deh kuliah lah pokoknya guys. Di mana tuh di IAIN misalnya terus malah bisa. Lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah. Jangan praktek lah kudu di pondok pesantren. Jurusan, ilmu kawalian sekolah. Tetap kudu mondok. Tidak bisa. Yana guru kaditu kaki Marupil Qori. Barang datang. Cek Syekh Marupil Qori. Ahli zuhud bantat datang ka dia. Aduh, aing nanaon sencen ge ngaguru geus disebut bantat aing. Sia di leuweungnya, hampir paehnya sia. Ngadoana teu beres. Teu bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres. Allah bebeja ka aing. Amoh. Sakit luhur amat sih mau parai urusan ada jeung Gusti Allah. Amoh. Murikak bulunya lagi. Murikak bulu. Tapi tetap jangan percaya. Dan percaya cakena. Mainnya Allah ngobrol jeung nyana. Orang lah menceritakan kawalian teh kos gitu. Jadi kadang-kadang hayang seuri, kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu. Jangan percaya. Coba aing dek mempercayakeun aku supaya aing yakin. Ternyata di luar gegerentesan beta kos gitu tah. Cek sama dokter teu percaya ka aing. Hei murid. Berangkat. Ayo. Dek ka mana? Ngayakinkeun, sia teu yakin ka aing kan? Kan kanyahoan. Wah, beuki sieun wae. Ayo. Dek ka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Datang ka ieu mah babaturan. Wow, sono. Biasa adu tangkep dah. Atuh. Kadatanganku Ki Marupil Qori pohar jasa. Cari. Terus dibagiakeun cai, kopi dan lain sebagainya. Ke ulah ka mana? Dahar. Akhirnya bener sate. Daharlah tiluan. Nu boga imah Syekh Marupil Qori jeung murid anyar. Zuhud bantat teh. Dah. Cek Syekh Marupil Qori. Dah, ka muridna. Kan lamun canda izin ti guru moal dah. Begitu Syekh Marupil Qori ngadahar sate hiji, ngahanem lagi. Didelekeun ku duaan. Pan teu didaharnya. Ngan hiji doang. Dikuyah-kunyah ku Syekh Marupil Qori. Endah dikalo aku. Ke sekolah pada pamit baik. Sok dahar belum pamit. Atuh geus pamit tinggal nu duaan. Urang cenah ieu. Ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar, urang ngadahar dilojokeun. Ieu pan teu beres sih berarti sate. Teu beres ya kajian kuku bahagia ieu. Sebab Syekh Marupil Qori mah lamun beres mah sok dahar bae. Coba urang tes. Datanglah ke tukang sate. Waalaikumsalam. Iya sate kan geus dibayar. Masalah sakiana teh. Mbena nang ti mana? Menang meuli. Nu bener ya. Bener dang meuli. Nu bener ya. Urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan dek dicek. Ieu embe naon nu sabenerna. Pan bisa marah gitu. Kula. Kadatangan guru kula Syekh Marupil Qori kemudian dahar. Aju eta satena kunyana diicip-icip ngajari balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah. Masyaallah. Hampura cenah kula can tukang sate. Emang kurang gitu. Embe paeh ku kula di sate. Cak anu bantat juga teh nyahoan kitu cenah tah. Guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan. Pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae ya urang ngadahar bangke kan. Tuh. Atuh pati ya bangsa beungeut-beungeut ku sareng teh nyaho apa. Atuh teh nyaho urang biasa bae. Dek bangket teh naon pokona mah 15 tusuk. Aduh.
aduh atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona jadi kulah yang gede untung aya embe pae anyar kanyawan lah geus disate bae guguran datang ka Semarubung Assalamualaikum Waalaikumsalam deuk nyaritakeun embe pae nya ceu pan geus cahudi bae kada cacak muridna teh cak muridna mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh atuh aing mah ngobrol terus jeung Allah wayang cenah aing kos gitulah kutubul aulia lumantar geus hese jaritakeun ada nyana komunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat tadi dibejaan ku Allah bedahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya tementak sok aya ngaweleng wedek dahar ge kieu ke besi di lembur urang anu ngaweleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jas nu bodoh masa deuk dijadikeun wali bodoh mantap mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah basantren modern teu bisa basantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik da jurusan-jurusanana urusan agama ngan endek ngajurus ka derajat mah salapi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung asad dan bedana sarua tah mah ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda da sagit sarua jang derajat mah tetep we ngantren ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana heula sabaraha taun mas antrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyakum apa wala taqrabul fawahisha ulah sok gadeuketan bangsa fawahis kabair zina deket bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deket ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti besin panaya nu kieu jelema teh anu kieu aya anu wani nonton orkes teater lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mampu aya nu kos kitu anu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah mah jelas ieu mah dideuleuh nya kae anu eueuh teh nya anu eueuh teh oh aya maleng emang bener loban wau ih lamun aing nadi ditu mah dipandegelang wau aing daek nonton orkes aya di dieu mah mun panai dipiki ge di ustad-ustad ku batur ih ieu ustad aing teh kiai mah jah kudu nonton orkes tapi lamun dipandegelang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah ta eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh di loba jelema embung mungus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang ya tendang sorangan bae di kamar blontak kiai tolol tah jadi ai mazharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu itu di loba jelema mah mun ka HP ge haram eueuh jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba tah kiai loba ai bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah mah teh heula ieu mah kiai ai di loba jelema aya murid mung tapi sorangan bau fuhara ta eta henteu wa baton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah kos kitu
ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia. Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah, sedangkan Allah mah neulekeun neulekeun golib Allah mah sugan aya nundutan wala takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan aja urang di bos mah bisa pak bos keur nundutannya jelap bae tuh guru keur neulekeun nya ayo ngarokok bae ngaji los teu masalah teu kadeuleut cek cenah teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos nah eta mah teu ikhlas. Kalima wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Ulah rek bunuh maneh kawa-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya bae ngaganggu ka nyana bolong nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu nu liba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek bunuh awak-awakan allati harramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali mangga model kumaha bunuh deui koat ngaranna atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajul muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson ieu ge bunuh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmat nggak ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal wari zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah manu kos kitu nya na inu limadzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nu geus dicaritakeun wasakum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusiku bihi syai'a nomor kadua wa bil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Nah ieulah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar la'allakum taqilun coba berpikir nu lima jelas nu opat ieu mah nu make perjalanan khopi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah urang mah poe Minggu masih keneh eksis ngadengekeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul mun lain aya iman anu teger di jero hate moal daek ngadengekeun ayat suci timbul tina kaeksisan iman istiqomah kajen teuing di imah loba urusan ngaji kajen teuing dek aya nu nagihkeun bae nu nagih mah antepkeun keuna ngadagoannya na malah ribut jeung pamajikan ge pamajikan ditinggalkeun ngaji heula pelampiasan nu jelas urang mah alhamdulillahirabbil ngadenge batur mah nu di puncak minggu teh nu di Lembang nu di Bali anu ka Amerika wih urang mah kulantaran teu boga duit alhamdulillahirabbil urang boga duit sarua buat mah sapira ieu mah sesa kabeh ge ruruntuk tapi teu kitu
duit bete kongkorong sebenarnya nama duit ambalaya di bank atuh cek saha duit jaloba di bank sanajan teu boga urang ieu urang ngalalakon dibawa ku dimensi dauhan Gusti Allah nyaritakeun tentang kejadian bapak jeung ibu moyang urang baheula nu kamari dicaritakeun tentang iblis ku biadabna iblis ku bangkawarana iblis teu nurut ka Gusti Allah di tengah hormat sujud ka Kangjeng Nabi Adam tetap janama embung lantaran aya gede hulu takabur asa aing mulia asa aing agung maknya nu mulia jeung nu agung kudu sujud kana sahandapeun aing kaheula aing maka cak Allah teu layak surga dicicingan ku jelema anu sombong jeung takabur turun sia iblis turunlah iblis ka dunia jadi kuari di sorga geus eueuh sakadang iblis nu aya sorangan Kangjeng Nabi Adam alaihis Masya Allah ente bisa ngabayangkeun Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga sorangan ya Allah ya Rabbi numantak lamas kana jannata masyafiha mustauhisan barang Kangjeng Nabi Adam sorangan di sorga cicing nyana lempang ka kalir ka kidul ka wetan ka kulon ngarasa teu betah di sorga teu betah cek Gusti Allah Adam kunaon maneh atuh ngarasa teu betah sepi Gusti usah saha batur ngobrol eta istana sakitu paharana buatan aing ciptaan aing tuh kendaraan sia hayang naon bae hiji berandek naik naon bae eta bubuhan sakadaek sia deuk kumaha bae ge tetep Gusti eueuh batur ngobrol hese abdi teu betah Gusti tetep bae teu betah oh teu betah teu betah kayaknya ho aya bae sarelah Kangjeng Nabi Adam falamma nama barang Kangjeng Nabi Adam sare khuliqat min dal'ihil qusra min syaqihil aisar cokot ku Gusti Allah tina iga nu pendek paling handap belah kenca cokot ku Gusti Allah dijadikeunlah Siti Hawa citakeun ku Gusti Allah plek cicingnya di sisirna ente ulah boga pikiran kos urang bojong Siti Hawa atau bangsa kos orang korelet gitu moal aya nu geulis di korelet ngaranna ge korelet kutru pangodokan sakurang korelet belum tahu aja dia nu jelas sebagai layangan tetap di korelet bagi bojong mah irung penyek pahili jeung kutil ayo masih Hawa mah pohara Masya Allah begitu hudang Kangjeng Nabi Adam gigisiknya barang bentak siapa sih ini kaget Kangjeng Nabi Adam berjuta bintang di langit satu yang bercahaya emangan hiji-hijina nyana doang ku Kangjeng Nabi Adam langsung dek dirawel
Siti Hawa ge sarua ningali Kangjeng Nabi Adam ge bogo sarua pada dek ngarawe cek Gusti Allah stop oi ieu nanaonan paingan kuari teu saha asalna nu herang bae haju bae mending mun lain ustad masih kene SMS-an bohon cak ustad teh emang aing lain jelema aing mangan syukur nembongkeun kanormalan aing nu sabenerna mah warata ustad masyaallah barang diselidik ustadna horenganan di partai PDI pantas nasionalis jiwana nyanet cek Gusti Allah ulah waka ada mawa tetap maneh kudu melalui pertikahan heula Gusti kumaha atuh abdi tikahkeunana kusaha ukaulan agung sok tikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa nu nikahkeunna Gusti Allah dengan mas kawin melalui mas kawin maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari geus kawin cek Kangjeng Nabi Adam Gusti betah ku ari mah di sorga teh kabari mah abdi sakieu lubak libuk loba itu ge tetep bae ketika abdi sare gugulitikan sorangan bae naon hartina atuh abdi sare jeung guguling tapi panai kieu mah Gusti disebut guguling ja emang lempeng disebut nyana eta adalah simbut atau memang sok nyembutan abdi ngan beda naik simbut biasa mah tilok nangkep ieu mah nangkep ulah ngomong cek Gusti Allah geus aing nyiptakeun sia keur sesenangan betah Adam betah Hawa betah sangat betah sok wa qala cek Gusti Allah ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah Hei Adam geura rumah tangga anta anjeun wa zaujuka jeung pamajikan anjeun nyaeta Siti Hawa jannata di surga sok maneh geura imah tangga surga nu sakieu legana nu moal kanyahoan tungtungna ku maneh jang maneh duaan oh masyaallah aing ngadenge kitu mah pohara jasa kasenangan di surga aing ngadenge si Mas Tono anu kontrakanna can kabayar sempit luar biasa tapi anakan mah terus bae blon boro-boro dikontrakan tuh di Ethiopia anu kurang dahar gerde hulu tetep bae orok loba berarti kan terus teu halangan ku kurang sangu wayah ngarayap bae sok ada maneh geura imah tangga jeung pamajikan maneh di sorga sakahayang maneh fakula min haitsu syitu masok maneh duaan besindek dalalahar min haitsu syitu ma tina tempat nu dipake kahayang ku anjeun dek gadahar naon bae bubuahan inuman jeung sajabana dipersilakeun cuman hiji Adam Hawa wala taqraba hadhihi syajarata imaya ulah diopen nu imaya tangkal gandrung nu ieu mah ulah dideuketan yakni ulah didahar lamun maneh ngadahar tangkal nu ieu fatakuna minaz zalimin anjeun termasuk jelema anu zalim ieu bae hiji tangkal ieu mah ulah dikukubahakeun sajabat ieu suul adek maneh min haitsu syitu mah mangga Gusti lah sakira gandrung atuh jaloba nu sejen di Gusti setan nyaun lantaran cak setan teh beus sorga teh urut aing ku ari aing aya di dunia
hayang dahar aing kudu pepelakan heula, hayang minum aing kudu nimbal heula, aya nu teu kudu nimba cai di laut asin. Sial cak setan. Di sorga aing baheula, hayang kopi tinggal, hayang susu tinggal. Geus ngeunaheun jasa kuari kasenangan aing nu baheula di sorga teh dinikmati ku Adam jeung Hawa. Ulah sambatkan niaya si Adam. Awas ya Adam ku aing sia. Urut aing eta. Lumantakan jeung Nabi Adam sesenangan di sorga jeung Siti Hawa dilongo ku iblis. Iblis teu bisa asup ka sorga ngan sakadar datang ka lawangna doang geus Kangjeng Nabi Adam di jero sorga, iblis mah di luareun sorga. Digerokeun ku iblis. Adam. Kadir. Hayang aing sia. Teu nurut pan kamari ge ka Gusti lain kitu. Urusan nurut jeung teu nurut urusanana urusan aing. Tetapi kan urusan babaturan mah terus. Jago atuh setan ngaranna. Urusan masing-masing teh mah mana diciptakeun ku Gusti Allah, kemudian ku ari aya pamajikan maneh eta mah geus hak maneh. Da aing ngomong ngaganggu. Aing ku ari diturunkeun ka dunya, ku aing geus diduluan dunia teh jore, Adam dunia teh horengan. Gunung sing ngarentul, aya nu batu, aya nu seuneu, aya nu tatangkalan, laut sing ambalaya jeung sajabana. Sia ulah sampe kudu diturunkeun ka dunya mah aing mah ngabejaan bae ka sia. Tah, ieu lah hak babaturan di dieu saling menasehati. Artis kos kiai partai. Allah, amis kadang-kadang amis. Ay gitu aya naon makana ulah sok sombong Adam. Aing geus kadalon disebut sombong ku Gusti Allah, tapi kan aing mah tetep ai babaturan mah babaturan bae. Mana Hawa? Aya di ditu di istana. Ieu keluar sakedeung ka dieu. Urang sharing. Allah. Cokot Hawa cek ke Kang Jani kadi aya saha aya setan ente jana mah jelebana mah bager ieu kepribadianana mah bagus adapun nyana teu daek sujud ka kaula eta mah urusan nyana tapi aya jelebana mah kan nyana mah leuwih pengalaman sebab nyana makan leuwih ti heula di sorgana ge besi urang deuk nanya naon seluk-beluk tentang sorga ya ka nyana otomatis sebab nyana dulu leuwih ti heula. Geus urang ulah aya nanaon lah. Urusan nyana diturunkeun ka dunia, urusan urang di sorga. Adapun babaturan mah jauh masalah. Iya oge sih cek Siti Hawa. Geus kumaha kakak bae sih. Eta dia ngobrol. Iblis di luar pagar sorga, Kangjeng Nabi Adam di sorga. Ngobrol nu sakitu luar biasa, nak dahsyat hebatnya sahangat anu pohara antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam seakan-akan eueus sekat padahal mah disekat ku lawang. Cek sakaol mah lain kitu. Lantaran iblis ieu keul ka Adam aya hasud mah nya nyana di sorga aing kudu diturunkeun ka dunia tetep aing teh kudu bisa nurunkeun Adam ka dunia kajen kumaha ge ngan kulantaran Kangjeng Nabi Adam di sorga iblis di dunia hese deuk ngobrol maka ieu iblis neangan orai begitu kapanggih orai koros iblis minta ka orai koros aing endek nyanding ka sia aju aing bawa ka sorga lantaran aing mah geus lain penghuni sorga cak orai teh aing mah embung atuh aing kudu kur-kuru ka sorga mah sia mah awas ya diadab sia ku aing teu nyaho ka aing wah tu iblis teh kajawaran aya di nyana kakiaian aya di nyana kawalian aya di nyana meujeuna iblis Iblis mengobrol jeung pedagang kos pedagang ngobrol jeung politikus kos ahli politik ngobrol jeung kiai dalil ngeberbet bae meme ditanya dalil geus ngadalil bae eta iblis nu kos kitu bisi di lembur urang aya nu kos kitu eta ge sarua
anak buah iblis. Atuh teranon jak orai gitu masuk jana ka orai asup ka sorga. Ngobrol lah di jero ari iblis jajor orai, Kangjeng Nabi Adam mah biasa bebas. Nu mantak cenah teu menampakeun besi aya malaikat nu bakal ngusirnya. Nu jelas dek di jero sorga atau di luar sorga komunikasi nyambung antara iblis jeung Kangjeng Nabi Adam alaihis. Cak iblis teh Adam sia jeung pamajikan ulah sok sambarangan duhar dahar unam inum jeung cukal cekel lamun memang eta henteu diperbolehkeun ku Gusti ulah tapi lamun ku Gusti dimeunankeun atuh silakan ieu mah deuk nanya bae aya henteu nu dilarang sakitu doang ieu mah pertanyaan teh aya masalah beusi aya naon eta nu dilarang sebab keur aing di sorga mah eueuh larangan. Nah ieu kuari aya apa henteu? Aya kuari mah. Naon? Cek Gusti kamari bebeja kieu fakula min haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Tah eta nu kuing ditanyakeun. Kabeneran. Mana tangkalna? Tah ieu. Dam ada geus kieu bae heulanan poe ieu mah moal langsung aing ngomongna heulanan ieu mah sia mah geura tentrem bae di sorga aing dik balik heula ka dunia aing malah ke ku aing dipikir-pikir heula tetangkal eta teh urut aing sebenarnya mah ih cek Kangjeng Nabi ada mulai nyeun penasaran coba ku ari ke bae heulanan gampang urang ulah sakali ke SMS deui lah. Ya Allah hebat jasa teu sakaligus eta iblis dek kagoda turunnya da ka dunia nyana cicing neangan tangkal kayu caringin gede ujung ngiwan nyana di handapeun tangkal caringin oh kieu inilah pohon golkar cek sia ta iblis Delila iblis teh naik deui ka luhur ngan tetep teu meunang yen masuk ka sorga main dahan Kangjeng Nabi Adamna ku ari kadeukeut lawang di dinya disekat ku lawang ngobrol lah iblis di luareun sorga jeung Kangjeng Nabi Adam cek Kangjeng Nabi Adam naon karena nu kamari deuk didongengkeun teh kieu cek iblis teh Adam nusa bener nama sorga tepan urut aing mah geus nyaho jasa di sorga dipersilakeun ku Gusti Allah lamun Gusti Allah nyarita ka anjeun uskun anta wa zaujuka jannata pantes adab haju cek Gusti Allah fakula min haitsu syi'tu ma pantes jasa wala taqrabu hadhihi syajarah ngan eta tangkal kayu nu dilarang ku Gusti Allah kula aing ieu deuk bebeja ka anjeun nusa bener-benerna mun sia daek amun teu daek mah aing moal moal kira-kira mana yang penjelasan kau yang dijelaskan kira-kira teh hayang moal aing mah boh aing moal ngaganggu ka jelema nu keur di surga moal teh aya bae keren di surga anu di dunia ngan lamun hayang penjelasan hendeuk dijelaskeun jatuh teu naon coba penjelasan kieu dam Ainu sabenerna mah ieu tangkal teh lain nu dibicarakeun secara zahir. Gusti Allah nyarita wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Eusina mah kieu maksudna. Ieu tangkal kayu ya ne gandung ulah sote besi maneh jadi kebal di sorgana eueuh wates wangena jeung beusi maneh ieu teh mun ngadahar ieu setarap jeung malaikat pan aing nyaho mah iki sampil kasimpulan mah
ieu tangkal ieu gandum mun ku maneh di dahar engke maneh setarap jeung malaikat. Kumaha malaikat bapan nyaho kanu di luhur, nyaho kanu di handap, nyaho kanu di sekitarna, eta malaikat ngaranna. Tah mun maneh ngadahar ieu bakal okos malaikat nyaho kana sagala rupa. Nomor kahiji. Nomor kaduana mun ieu di dahar maneh langgeng di sorgana. Tah nu mantak ku Gusti Allah dilarang hiji besi setarap jeung malaikat ka nyaho, nomor kadua besi langgeng. Eta pikir-pikir bae kumaha. Gitu jasa. Ya Allah, ya Rabbi. Ieu mah mun awewe mah langsung bertekuk lutut. Di hadapan laki-laki geus bae pokona mah ieu mah deuk naon bae ge kumaha kakak bae. Pokona mah diserahkeun sagala-galana termasuk senjata ampuh. Ieu geus geurahan jasa. Tapi pikir-pikir bae. Iblis nu bener sih. Aduh. Ya. Debantek fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriyanhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Waswasa maka ngagoda anu pohara bisik-bisikan iblis ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa membisikkan pikiran-pikiran jahatna anu henteu katembong seperti jahat. Digoda anu sakitu limitna ku bahasa anu lemah lembut. Waswasa syaitanu lahuma ngagoda ngasupkeun omongan-omongan pikiran-pikiran jahat lahuma ka Kangjeng Nabi Adam jeung Hawa. Anu maksudna maliub dia lauma mauri adek dihinakeun ku iblis teh supaya iblis teh bisa ngalahirkeun naon anu jadi tutup-tutup ka Kangjeng Nabi Adam. Kemegahan kemuliaan di luhurna make mahkota anu seperti raja pakaianana anu sakitu hese tandinganana. Lantaran hasud anu kacida iblis teh ulah sambatkan dia aya cak iblis pokona ai kajen kumaha bae ge bakal ngagoda ka padehanana supaya coplok ieu kamuliaan jeung kemegahan kemewahan anu dibikeun ka Adam. Tobat. Wa qala cak iblis ngomong ka Kangjeng Nabi Adam Hawa manah kumaha teu nyegah ka anjeun duaan rabbuhuma pangeran. Anali sajarati tina ieu tangkal gandrumila antakuna kecuali kaayaan anjeun teh engke bisa malakaini setarap jeung dua malaikat hartina malaikat maloba kanyahona engke ge anjeun lamun eta di dahar bakal nganyahokeun sagala rupa nu aya di lauhil mahfuz bakal nyaho nu aya di dunia bakal kanyahoan nu sagedengeun pokona mah ieu sorga teh bakal kanyawan persis kos aya CCTV na bae kitu. Weh, poharat. Iblis geus jahon ka CCTV. Leuwih teh eta mah kan. Ieu mah sakadar jaritakeun depan urut aing sorga. Tah ieu kataran nu mantak dilarang teh bisi kitu nu sabenerna mah kahiji. Au takuna minal khalidin atawa anjeun mun ngadahar eta teh engke bakal teu paeh-paeh terus bae di sorga. Mantap jasa. Maknya cukang jeung Nabi Adam jeung Sita bisa kok situ sih. Apaan cek Gusti Allah ge wala taqraba hadhihi syajarah. Bahasa Gusti jeung bahasa urang lain deui. Kudu diterjemahkeun Adam sing pinter sing hade. Ieu mah aing mah bisi sia kos aing kudu ka dunia mantak aing ka maneh ngomong kitu ge supaya maneh tetep di sorga. Ulah sok juga babawa ieu mah. Maknya jahat cek Gusti Allah wala taqraba hadhihi syajarah. Bahasa pangeran nu hese. Bahasa pangeran teh kurang kudu nu limit dihartikeunana beus lain lalagaan. Saeutik bae. Urang bisa salah. Tah eta teh pihartieuna mah kos kitu. Nu sabenerna mah ku Gusti Allah dilarang wala taqraba hadhihi syajarah ulah sok didahar ge ieu mah ieu eta teh lantaran ngabogaan hikmah anu luar biasa cok geura dahar sakedeung saeutik we didahar ujianna bloy bakal nyaho naon wae di sorga naon wae di langit naon wae di bumi poe bakal
bakal kadel percis kos malaikat bae pokokna mah nyoho ka dieu tuh bakal bisa hilibran kos malaikat isah tangkal kayu duh ngumatak ku Gusti Allah diomat-omat ge beusi tambah kapinteran tukang jeung di Adam ye wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin kulantaran didesek ku Kangjeng Nabi Adam maknya akhirna timbul supaya ngayakinkeun ka Kangjeng Nabi Adam timbul bahasa anu nomor hijina ieu iblis sumpah di hareupeun Kangjeng Nabi Adam wa qasamahuma dab adik sasalaman wallahi billahi tallahi wahara demi Allah aing ngomong kos kitu soteh aing ku sebab karunya ka anjeun ulah datang ka diantepkeun di sorga teh eta bahasa larangan du asli mah eta sabenerna mah ngamanggakeun ngan beusi maneh engke loba kanyaho teh beusi takabur kan geus nyaho maneh mah eueuh sifat takabur geus nyaho maneh mah istimewa ja malaikat ge ngahormat ka maneh sakitu ge malaikat loba kanyahona ditah ngahormat ka anjeun kok mun anjeun setarap jeung malaikat ai utamana mah tetep utamaan anjeun ya maneh mah nabi ngan kanyaho mah pan tetep lobaan malaikat mun anjeun ngadahar eta wallahi demi Allah maneh bakal leuwih istimewa tibatan malaikat deus moal paeh-paeh eta mah atuh lamun percaya bae mangga lamun teu percaya atuh saboro inni lakum laminan nasihin tugas ka ulama ngan sakadar nganasehatan ka anjeun masyaallah aduh ngeunaheun kana jantung asana tiis jasa jantung tiis ya Allah geus lah sakitu bae cek iblis teh kula mandeg ka dunia deui bae tamah tinggal dipikirkeun bae kurang kumaha nu jadi prank nganasehatan batur moal aya nu nganasehatan modal kitu mah rahasia tah mah sabenerna ngan lah atuh aing kudu dibikeun rahasia tinggal rahasia geus bae geus nah ieu mah pileulean bae bener ya iblis moal sumpah ka ulama make wallahi billahi tallahi lamun lain rahasia moal kudu make sumpah masya kuat atuh Kangjeng Nabi Adam teh langsung juan yang Siti Hawa gadeuketan kana eta tangkal kayu dicekel-cekel ku Kangjeng Nabi Adam buang beureun heuh sakumaha cek iblis ieu tangkal gandum teh mun kurang di dahar urang tambah ilmunya ho kana segala rupa jeung meureun urang teh jadi langgeng moal dipaehan ku Gusti Allah Hawa istriku tercantik istriku yang setia yuk urang dahar yuk atuh kumaha kakak bae jaasana ku jelas jasa eta iblis ke nasehatan ka urang make sumpah segala meureun manan kitu ge dedeum jeung nyaheun ka urang teh urang dahar bae atuh hayu yuk didaharlah ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa kumaha barang didahar فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة maka ku gara-gara iblis kana sehatan make sumpah nu sakitu hebatna atuh iblis garana ge orenganan iblis mah tetep bae nya nama pinuh ku tipuan dengan tipuan iblis Adam kita turun ti sorga gara-gara nama bigururin tipuan iblis padalauma maka nurunkeunlah iblis ka Adam jeung Hawa tina tempat nu sakitu mulyana sorga bigururin ku tipuan iblis
anu nipu teu kira-kira siga anu padahal manipu limit bahasana bangun seserahan teh teu mari daek bae manggarin teu mah atuh nyanggakeun sadaya-daya cak iblis ngan ari kaula mah tugasna ngan sakadar nganasehatan demi Allah billah tallah mangga tamah nah kulantaran di dahar ku Kangjeng Nabi Adam falamma zaqal syajarata barang di dahar ku Kangjeng Nabi Adam saketika ekna kena buadat lahuma sauatuhuma mahkota halali berpakaian-pakaian ararindit kabeh ucutan sataranjang Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teu daekeun baju nempel di awakna diudag geus teu bisa make mana bae geus teu bisa bae sataranjang bae Adam jeung Siti Hawa teh Kangjeng Nabi Adam masya Allah idinya tembong dubur jeung kubulna atuh Kangjeng Nabi Adam teh kulantaran ngarasa isin jeung sieun ka Gusti Allah tapi koyok sipani idinya nyokotan dang daunan waya di sorga min warokil jannati dadaunan dang daunan teh dipake ampok-ampok ku Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh ngan sakadar ampok-ampok doang dipake ka awak mah teu bisa dicokot daun pakai ampok-ampok nutupan kubul jeung dubur kitu kene Siti Hawa sataranjang di sorga teh masya Allah karim kemuliaan jeung keagungan kemegahan anu dibikeun ku Gusti Allah dengan sendirina copok kabeh teu bisa dipake wa nadahuma rabbuhuma lam manhakuma tilkuma syajarah Allah ngagerok ka Kangjeng Nabi Adam nadahuma rabbuhuma Adam Hawa alam manhakuma antilkuma syajarah lain taing nyaram kasih pasti disaram ku aing dicegah eta masih hade wala taqraba hadis syajarah mun kumaneh di dahar teh tanpa takula mina zalimin teu gade kare Adam Hawa dicacak di jalan beak Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa di sorga dicerekan wa aqul lakuma kana geus ngomong ka sia Adam jeung Hawa kade inna syaitana lakuma atuwwun mubin pan setan teh musuh jahat coba ke kagoda keneh bae sarekan Kangjeng Nabi Adam cerik jeung Siti Hawa geus teu bisa kukumaha lantaran atuh memang geus kieu meureunanan maksiat ka Gusti Allah teu nurut kana omongan-omonganna didinya Kangjeng Nabi Adam berat didinya sujud ulah sujud lain sama sujud di dia mah pengabdian sia datangkan dia Adam Hawa kulon sia teu nurut kai idinya Kangjeng Nabi Adam ngadua qala rabbana wallahu alam san rugi laramena bakal kumaha ke diturunkeun ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa wah ujianna batalkeun ngabesan Bismillahirrahmanirrahim qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ucap sama Imam Qurtubi moga ngarahmatan hu Imam Qurtubi safallah wa mitlu ma fu'ila bi Ubaidillah lan utai umpamane barang kang den pigawean makalawan ki Ubaidillah bin Ziyad kadzalika iku kaya mangkono-mangkono ma fu'ila den pigawean ma Basri bin Artad kalawan ki Basri kang putan ki Artad al-Amiriyah alladhi hataka al-Islam kang ngarusak ya bisunni Islam wasapakalan numpahkan ya bisu adamal harama ing getih kang harama patalalan ngabunuh ya bisu ahli bait Rasulillah ing ahli bait Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walam yari lahu lan orang ngaraksa lahu kado bisu fazimamu pirang-pirang tanggungan wadzabahalan ngabunuh ya bisu ibni Abdillah ing anak rarane Ubaidillah ibni Abbas bin Abdul Muttalib
wa umalan lahu tai karone ibni Ubaidillah bin Abbas bin Abdul Muttalib saghirani ko kang cilik karone baina yaday ummiha dalam antarane arep mboke karone ibni Ubaidillah iya muhanikang bubungahan ya kang lagi bubungahan ya karone ibni Ubaidillah wa umalan utaya ibni Ubaidillah iku Qaimu Abdurrahman padzahala aqlu ummihi maka ilang apa akal mboke karone ibni Ubaidillah salat lan dia ummu kalmat dunatiku kaya wong kang edan waruya lan riwayatkeun warwa Ibnu Abi Syaibah lan ngariwayatkeun sapa Ibnu Abi Syaibah fi musnadihi dalam kitab musnad Ibnu Abi Syaibah anna Muawiyah ta'ing satuhne Muawiyah arsalaiku ngutus yang Muawiyah bisur nartat ingki bisur kang peta ingki artat pijay sinazimin dan tentara kang agung badat takimil hakamain ing dalam sausen yang hukuman hakim lara pasaru maka lumaku ya bisulan kabeh yang dayas lan jayas binasam saking samata qadamul Madinah tamalah malah tumaka ya bisulan jayas kabeh ing Madinah wa amilul Madinah lan utawi gubernur Madinah yaumaidin dalam hari kala iki kodamu iku min jihati Ali bin Abi Thalib atau saking arah ki Ali kang putang ki Abi Thalib radhiyallahu anhu ganilar benu sapullah saking Ali wa Abu Ayyub Al-Ansari utawi amilaiku ki Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ganilar benu sapullah saking Abu Ayyub sahibu Rasulullah kang ada sahabat kanjeng Rasulullah Papara Abu Ayyub Al-Ansari maka lumaku sapa Abu Ayyub Al-Ansari wallahi qala nemu ya Abu Ayyub bi Ali kalau nada radhiyallahu anhu ganilar benu saking Ali wa dakhala bisulan manji sepaki bisual Madinah taing Madinah pasaida makamu gaya bisu mimbar aing mimbar Madinah wa qalalan wacap ya bisu aina syekh ikun diutawi syekh insun allazi ahituhu kang wis gangjengaken insun ing syekhuna ing dalam kana pangambilan sikalon kamayani nijaya bisu Utsman dapan ing Utsman kang lapuang kang putan ing apon radhiyallahu anhu ganilar benu sabana saking kana Utsman dan apan sumagala kali dari ngucap ya bisu wallahi supata insun demi Allah ya ahlal Madinah ya ahli Madinah laula mauhida ilayya Muawiyah laula ma'ahida lamun oranana uti barang kang ngajangjikeun maring isun sapa Muawiyah matarak subul Madinah maka ora ninggal isun dalam Madinah muhtaliman ingkang parak balik illa qatal tu angin ngabunuh isun ing mutan sembah mara ahlul Madinah kari marenta ya bisu ngali Madinah yubayu ingin tabarang ati al Madinah li Muawiyah takade Muawiyah arsala lan gutus ya bisu ila bani Salama maring bani Salama qala ngucap bisu malakum indi amanu orang nana ikut tetap kada siraka beng dan saning insun utai keamanan wala sabiqalan orang nauti sabiqa hatta tahun hatta tatuni mana tarka siraka beng insun nakani siraka beng insun bijabir bin Abdullah kalan Jabir kaum Abdullah fa khubira bidzalik maka den caritakeun bidzalik kalawan mangkono qala malakum indi amanun sapa Jabir fadalla maka lumaku Jabir hatta qala malam manjing Jabir ala ummi Salamah maring Ummu Salamah zaujin Nabi dari Nabi kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gufaqala maka ngucap Jabir ya ummah duh mbok ingsun innahum yatlubuna nisatuhune ya jas kunyarupri ya jas kabean ubaya ingin ta bayat ingsun sali Muawiyah ta kada Muawiyah faqalat maka ngucap ya Ummu Salamah lahu kada Jabir ara an tubai'a ningali insun intabat sira wa illam tubai qataluka maka bakal matain ya jayus ka ing sira faqala maka ngucap Jabir hadhihi bi'atu dhalalah wa taykila bi'atiku bi'at kang sasar summa inna Jabiran ata bisra kari-kari satuna Jabir ketika Jabir ing bisra wa bayaulan bi'at Jabir ing bisra Muawiyah ta karma dia wa hariba bisru durat lan ngaruntukeun sabagi bisur ing pirang-pirang umat kasiratan kang bil Madinah ting Madinah sumangkala kali-kali lumaku kitu ya bisur hatta malah takaya bisur maka tai maka biya Abu Musa lan ikut tetap dalam maka ta Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ganilar penusus saking Abi Musa fa khafa Abu Musa maka di sapa Musa lan singat sa Abu Musa
Itulah yang ingin tematain ya bisu ingat Musa pahariba maka Abu Musa fakila zalik maka daun cabakan apa zalika mangkon hariba dibisun kalau bisa bakal maka bisun malkun ta lial malkun tu orang yang sun ikut daripada tematain sun ho ingat Musa badan akhlak yang saya enta muacat ya Musa alian ningali falam yatlubu bisun maka orang nyuprihu ing jahu ingat Musa sabab bisun pada zalika nabi Musa mangkono hariba Suma kata Abu Musa kali nyulatan sa Musa ilal Yaman maring Yaman anak khailan mabangsa ilaikum satu hune bala tentara kuda iko kang mabangsa tun kan yang tuslikum arisai kami muawil sakim muawiyah lian zura darapun yang tamadain ya khail ashab alin wa amilhi ashab ali lan amil ali bil Yaman yang memraqabila nasumakan suma Abu Musa zalika ing mangkono zalika ing mangkono kataba Abu Musa Sumamado bisun kali-kali lumaku sapa kali-kali lumaku sapa bisun lal Yaman wa kana amilun lana sapa wa kana amilu ali wa kana amilu ali lana sapa amil ali biha ing dalam Yaman iku Ubaidullah bin Abbas alamma balago maka sama-sama tu Makkah yang Ubaidullah amr bisun apa perintah bisun perro maka lumaku iya Ubaidullah ilal ku kamaring ku pahatta maladaka iya Ubaidullah alian ngali Fastakhlafa lan andaikan khalifah ya Ubaidullah alal Madinah ingat sa Madinah Abdullah ibn al-Madaini al-Harisi fa'ata bisu maka tegasa bisu faqatalau maka matan ya bisrul ing Abdullah wa kutila mau ibnu London pada sumertane Abdullah sapanak Abdullah rajalan babalik bisun ila Syam maring Syam nyaritakeun tentang kelanjutan pembunuhan tentang Sayyidina Husain anu kamari ternyata pembunuhna dibalas langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala teureun-eureun di zaman Kangjeng Nabi Musa memeh Kangjeng Nabi Musa memeh Nabi na terus tentang Suriah tentang Palestina tentang Mesir tentang Baghdad, tentang Iran, tentang Mekah, tentang Madinah. Memang etalah negara-negara tertua di dunia. Mantak kurang Suriah kuari perang teh aneh, Baghdad perang teh aneh, motif-motif perang geus macem-macem tibana. Mantak kuari mah komo ieu mah hese urang nyaritakeun peperangan nu ayeuna mah. Lantaran Yahudi Nasrani, Yahudi, kuari keur bener-bener manehanana ngadu-ngadukeun Islam. Sehingga tafsiran-tafsiran tentang peperangan Persina macam-macam. Nanti urang mah tetep bae, khususna urang ngadoa jang diri urang, jang keluarga urang, jang negara urang, supaya urang diberi keamanan ku Gusti Allah. Jeung urang doakeun dulur urang nu di Palestina. Dulur urang nu di Irak, dulur urang nu di Suriah, dulur urang nu di Mesir, nu di Turki, mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyalah model nu terjadi terhadap Ubaidillah bin Ziyad, kadzalik itulah terjadilah terhadap Bishr bin Arqad sebagai pembunuh al-amiri alladzi hatakal Islam nu ngarusak terhadap agama Islam anu numpahkeun darah peperangan di luar sabilillah yakni damal haram manehanana teu kira-kira ngabunuh ahli bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam keturunan Kangjeng Nabi Hasan Husain berikut incu-incuna diboluh kabeh walam yar'alahu jazama jeung henteu ngaraksa kabanehanana pertanggungan teh aya kumahanyana bae bahkan nyana mencit ibnu Ubaidillah bin Abbas ibnu Abdul Muttalib gaduh putra ngaranna Sin Abbas paman Kangjeng berarti manehanana teh kemudian boga anak ngaranna Ubaidillah boga anak dua lalaki dua anak masih budak keneh buluh bae Masya Allah saghirani huma saghirani baina yaday dibunuhna di hareupeun indungna keur meujeuhna lulumpatan sesenangan jam rohani hiji ngaranna Ki Qayyim dua Ki Abdurrahman atuh kulantaran dibunuh di hareupeun indungna fadzahala aqlu ummihima akal indungna hampir stres
deuleu dihareupeun indungna langsung dibunuhna masyara mantak wasarat kal majnuna. Itulah kekejaman nu baheula mantap datang ka kuarit terus bae. Ya Allah ya Rabbi. Ibnu Abi Syaibah ngariwayatkeun dina musnadna sanyana Muawiyah ngutus ka Bisr bin Artad melalui tentara anu luar biasa sabada keputusan dua hakim supaya berangkat di mana ya di Syria, Sam, Damaskus, ka mana? Ka Madinah. Berangkat. Saat eta nu jadi gubernur di Madinah diarah Ali bin Abi Thalib Abu Ayyub Al-Ansari sebagai sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang ku anjeunna supaya diduduki ku anak buah Muawiyah. Maka Abu Ayyub berangkat manehanana meninggalkan Madinah manggihan ka Sidina Ali. Asuplah Sidina Ali kan aya di Kufah harfu eta. Kemudian manehanana lumpat ka ditu ka Kufah ka Sidina Ali ditinggalkeunlah Madinah. Asuplah Bisr ka Madinah langsung naik mimbar lantaran gubernur geus teu aya. Nyana ngomong aina sayyidi mana sayyidi alladhi ahidtuhu nabil amsi nu kamari kukula geus kajangjikeun ulah kama mana maneh ulah kama mana hiji turun atau dibunuh ternyata geus eueuh. Nomor hiji nomor kedua mana Utsman bin Affan tangan kunya dek dibunuh deui bae. Masya Allah. Semoga cak biswallahi ahlal Madinah laula ma'ida ilayya Muawiyah lamun Muawiyah teu jangjikeun ka urang mataraktu fil Madinah mu'taliman illa qataltu moal ninggalkeun ka budak nu kakarat balik deukeut menghadapi balik kecuali kukula dibunuh kajian kuku bage sahabat dibunuh. Pohara ieu kikiriman Muawiyah teh dahsyat jasa. Suma amaru ahlal Madinah yubayyu libaya nyana maksa ka ahli Madinah supaya ngebeat supaya beat percaya bahwa Muawiyah lah sebagai pemimpin umat manusia di dunia khususnya di belahan timur tengah umumna sadunia supaya beat ka Muawiyah dipaksa. Wa arsala ila abisla bani Salamah anjeunna ngutus ka bani Salamah wa qala malakum indi amanun wala sabiq hatta tatawni bi Jabir. Moal aya keamanan jeung moal aya kangeunahan sehingga maneh ngadatangkeun heula ka Jabir. Jabir bin Abdullah ieu sebagai gangguanana coba datangkeun. Bejaan ki Jabir bin Abdullah. Ternyata Jabir bin Abdullah lompat datang ngadatangan garwa Kangjeng, istri Kangjeng nu masih keneh yakni Ummu Salamah. Jadi nyanyana nyarita ya ummah innahum yatlubuna an ubaya li Muayyah. Manehana nita supaya urang meat kumaha untuk penyelamatan. Takolat cek pamajikan Kangjeng lahu ara an subaya beat bae untuk menyelamatkan wa illa qatalu lamun anjeun teu beat maneh bakal dibunuh kajen kukumah. Pantak pakola hadhihi bayatud dolalah ieu mah beat dolalah koskuari teh isis teh lamun beat ka manehanana salamet mun teu beat deuk saha bae ti golongan maneh bunuh bae. Ieu kan teu beres ieu kuari masyaallah. Ka Indonesia kan geus asup kuari. Masih dirahasiakeun lantaran aya sabaraha kiai anu dicomot kuari ku ISIS. Mantak kuari teh urang kudu jaga-jaga di Banten geus siap. Jawa Tengah, Jawa Timur ngan untung alhamdulillah pemerintahan urang tanggap di bawah Presiden SBY kene kuari. Allah alamun SBY nu eta. Si masih heran. Bangun sentimen dia gitu. Hai. Engke bakal timbul bendera-bendera seperti bendera Kangjeng Nabi. Kan Kangjeng Nabi pupus teh benderana warnana hideung. Tulisanana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Bendera eta kan eueuh. Ketika Kangjeng Nabi pupus bendera eta teu aya. Adapun nu sejen makan araya pedang Sidina Ali kuari di Turki aya. Gelas patilasan Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya, tarumpah Kangjeng Nabi di Turki masih kene aya, rambut Kangjeng Nabi anu dibagikeun saat haji wada di Mina di Turki aya, di Baghdad aya, di Mesir aya.
di sababaraha negara aya di Suriah aya araya tabak kabeh bahkan sorban Kangjeng Nabi sorban Sayyidina Ali masih kene aya tapi ieu hiji teu kajahoan ka manana bendera Kangjeng Nabi warna hitam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Urang lamun nyaritakeun kos kitu menyaritakeun kitu di Indonesia Bung Karno luar biasa menggebuna berapi-api ketika pidatonya meyakinkan terhadap bangsa Indonesia untuk membela bangsa negara jeung agama siapapun pokoknya mah ganyang mun urang nyarita tentang pidato Bung Karno urang kabawa pinter kabawa terharu kabawa menggebu-gebu kurang eta terharu na hati Bung Karno ganyang musuh kacaritakeun Bung Karno maot pedang kerisna nomor kahiji nomor kadua itekna nomor katilu cincinna nomor kaopat bendera sangsaka merah putih nu asli eueuh nu sabenerna apa kula buka rahasia ku ari bah eta nu aya lempengan nu kamari diganti teh eta ge teu asli nu asli mah eueuh nyana sakitu nyaritakeun asli-asli teh yaeun berarti berbarengan dengan keris Bung Karno cincin Bung Karno buah ieu ya entar kieu moal dikamamanakeun kajen kumaha ge emang kurang gitu weh aya sejarah I love you an ieu sia mah ka mana bae bendera sangsaka merah putih kemudian keris Bung Karno cincin Bung Karno begitu Bung Karno pupus teu aya ngehiang datang termasuk bendera sangsaka merah kula ingat pada tahun 71 jam setengah 12 imah ieu keneh datang jalan dapur Assalamualaikum kula dibuka nanyakeun abah keur sare diajak ku kula ka hareup ieu kemudian abah dihudangkeun itu dihudangkeun langsung aduh hareupan ngadu dengkul kula belah dieu tanya ku abah aki ti mana Bogor aya naon ka dieu neuk neang batur kula waktu di Digul saha Ahmad bin Khairun kaget ai ka ieu saha ieu mah anu mung proklamirkeun Indonesia Masya Allah kula mawa cai kadinya teu diinum saat eta bah pancen aya kueh-kueh mawa gula Jawa nu sok disuguhkeun teh bener teh budak wali mah nyahoan budak wali mah gula Jawa disuguhkeun tetep teh didah tidinya aya bungkusan di dieu ku abah ditanya ieu bungkusan naon aki ieu mah bungkusan teh bungkusan rahasia coba kaluarkeun dikaluarkeun cincin ari ieu mah keris meunang teu ningali mangga bae dideuleukeun minimal kula pernah neuleuh lah ka keris ada kula mah dihitung ku kula 1 2 3 4 5 6 7 nu haji pen 5 11 loba teh loba teh ngaturan ngapung jadi henteu atuh eta suka deui kemudian ku abah dilalaga ku bamun jeung kula can waktuna nu ieu sangsaka merah putih nu asli dibuka dikibarkeun Masya Allah dilepan deui cincin bendera termasuk keris itek da di dia hiji set di deuleu ceulikna gede sabeula coba Haji Pani nyana mah lain gede sabeula rebing kabeh aduh nu rebing kitu mah biasana cekolot baheula eta teh cenah ngadenge tapi plus-plus eta kitu celikos gitu teh celik kenceng lamun rancung eta bagus sebab kancil rancung pinter
Nah tidijalah langsung dongeng tentang perjuangannya nak langsung mengarah ku lagi oh berarti Bung Karno sanajan teu nyebutkeun ngaran tidijalah langsung ngobrol tentang perjuangan babarengan jeung Ahmad Khairun sanggeusna pas jam 12 azan lah budak di Allahu Akbar lah cek manehanana kula geus dibejaan kuburanana mah di mana di Doyong kula dek Zarah kemudian kula dek ka Banten insyaallah doana bae pamitlah pas Zarah pas azan kemudian keluar setelah keluar mengkol ka dieu pas eueuh berarti harita can pernah kapanggih deui kapanggih jeung Soekarno nu kuari jadi DPR Golkar teh Batur Haji Pendi teh Soekarno sia teh mah jadi kula nu mantak wani nyebutkeun bahwa Sang Saka Merah Putih nu kuari lain asis sanajan inting-intingna sebab harita dibawa kerisna cincina itekna benderana hiji deui payungna nu kunyana payung aya payung etalah tahun 70 hiji masyaallah karim teu bisa kapopohokeun tah harita teh kajadian eta nu pohara jasa masyaallah haju kula ngomong ka Abah pan Bung Karno geus maot sih bisa ka dieu nya cak kula teh heueuh nya cak Abah teh abang ge teu kaharti ngobrol jeung budak ieu beureunanan abang ge teu kaharti cek nanti bareng geus gede mah loba Soekarno kuari aya Soekarno M Nur teh mah bapana Rano Karno teh mah ieu mah keur carita eta bendera Kangjeng Nabi teh kapan teu aya ngahiyang lamun engke cak Bung Karno saat itis Indonesia bakal bangkit kembali engke Indonesia bakal perang iraha eta ditanya iraha perang ke di mana-mana itu tuh Baduy geus gerang hiji nomor kedua di mana-mana presidenna urang Sunda lamun presiden geus jadi urang Sunda bakal ya maka jeung kumaha ge engke urang Sunda nu bakal jadi presiden nomor kahiji nomor kedua Baduy nyerang di dinya lah bakal timbul peperangan perang lah mimiti jeung urang kemudian lantaran perang teh ngaranna ge main dukung-dukungan turunlah engke Amerika wah dahsyat luar biasa mantak aya kali ti dieu ka ditu cak emak baheula moal aya caian kali eta mah sia engke caina ge eta mah getih bakalna sok tanyakeun gara-gara nyaho moal aya caian tah mah kali eta mah getih engke bakalna caina bener bae kuari eueuh caian atuh caina ge sapira cai kobakan kitu dipelakan lelek wajib Pendi wajib lelena ge lain nang meuli atuh nang nyokotan di mana nang maling lah pokona mah geus ya sorangan di dinya tampangnya nang kudu meuli lele di dinya nah engke cak Bung Karno perang bakal aya titurunan kaula nu bakal jadi kesatria ieu bakal diturunkeun ka dinya kerisna doang cincina jeung itu bakal dicekel ku ponggawana turunan kiai nu bakal nyekelna bendera bakal dikibarkeun kembali bener atau teu bener jangan nu ngomong seperti gitu geus tamah cerita Indonesia mistik sama kos kitu mah Indonesia mah emang resep kos kituan teh resep tapi kan di sisi lain Kanjeng Nabi nyarita bendera kaula dengan wafatna kaula ikut terkubur ke Kanjeng Nabi ieu sejarah anu luar biasa engke bakal keluar bendera eta dibawa ku turunan kaula Malikul ardi arba'ah kafironi wa mu'minani dua kafir nu dua mukmin wa sayakunu khamisun bakal jadi raja sadunya kalima wa min dzurriyyati eta adalah turunan kaula ismu abi wa abu abi artina ngaranna sarua jeung ngaran kaula ngaran bapana sarua jeung ngaran bapa kaula berarti ngaranna Ahmad bin Abdillah atau Muhammad bin Abdillah huwa Mahdi
engkelah bakal timbul Mahdi mawa bendera ti Kanjeng Nabi. Jadi eta bakal dikibarkeun bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana nyana lahir? Di Madinah. Jelema geus kalut di dunia kabeh. Lompatlah nyana ka Mekah, ditunggu di Mekah. Setelah Mina acak-acakan ke. Idinya nyana salat bae, kemudian ayalah seorang rajul Tamimi nganyatakeun bahwa ieu Mahdi. Terekeun nyarita jara jeung terekeun ngaku. Kakarak nyana ngaku. Disumpah, setelah disumpah nyana berangkat ke Suriah. Suriah itu biang peperangan teh Suriah Damaskus Tukuari lantaran etalah negara tertua di dunia. Sejarah terus batak teu kaget lamun urang sering bacaan hadis Suriah perang, Palestina perang, Baghdad perang, Mesir perang. Teu aneh sama kos kitu mah. Lantaran memang tiba heula. Peperangan-peperangan nyana urang ditu leuwih maca sejarah negara nyana. Nyana leuwih maca bangsa nyana. Lamun dihareupeun nyana di Dredet, teu aneh di Baghdad mah. Teu aneh di Mesir mah. Urang bae ge maca bangsa Indonesia, baca ku urang teh tahun 45. Oh, baheula memehna. Diduduki ku Belanda 3 abad setengah. Turunlah Belanda, turunlah Inggris, turunlah Jepang. Terus gedoran Cina, hampir ku ari ge digedor deui Cina. Saho Jawara mah geus kieu bae kumis geus kieu ira gedoran deui nya, ira gedoran deui. Wah aing mencet cek bae cek jangan teh dipencitan bae disate ku aing. Karena itu baik Indonesia ge boga sejarah. Dibaca sejarah Indonesia. Atuh Baghdad baca sejarah Baghdad, Mesir baca sejarah Mesir. Ditulah kelahiran para nabi, kelahiran para rasul. Teu aneh nya nama nu ngaran perang sabilillah teu aneh. Urang kuari. Ded 1000 pae. Nyana nu ka sorga urang nu ceuri. Dari urang mah teu puguh teu karu salat teu naon teu. Yang cerikeun nyana nu geus aya di sorga Aisyah salat teu naon teu bolon puguh kreditan ge teu anggeus. Sedih cenah aing mah Palestina geus di sorga nya nama. Aisyah. Ohnya. Nyana macaan Palestina. Kelahiran negara nabi, negara rasul. Oh. Perkumpulan para wali abdal, perkumpulan para wali asoib, perkumpulan para nujaba, para uropa. Disitulah perkumpulan para aulia Allah di Lubnan, Gunung Libanon. Ararane ya nama. Nu mantat pae seuri. Kamu duluan ke sorga cak babaturanana. Tunggu, tidak akan lama lagi saya akan berbarengan dengan kamu. Saya akan senjata. Saya rela dibunuh oleh kafir. Di batan aing pae kurang dahar banding dibunuh ku kafir. Batur mah kos kitu tekadna. Penting agama ya'lu wala yu'laleh. Maleureun-eureun jadi pada perang gitu kumaha sabilillah. Kuari di Amerika hayang nyaho ente anu cacat mental, stres ngaranna kuari geus terkumpul ribuan manusia. Akibat penyerangan Palestina, akibat penyerangan Baghdad, nu salala stres, cacat mental di Amerika geus kewalahan Obama. Obama cenah cek ka dia kacukupan dek mental obat. Itu salah stres jangan geus stres jangan geus bisa seuri ku Obama. Tuh. Nu dicaritakeun kieu memeh bendera eta nu asli dikibarkeun ku Mahdi bakal aya bendera nu sarupa jeung eta 7 bendera. Ieu anu ngeri urang. Benderana akur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hideung sarua. Engke dicekel ku pemimpin Suriah, ka dicekel deui ku pemimpin Palestina, ka dicekel ku Israel, ka ku Baghdad, engke ku Iran. Jadi urang bingung ieu teh nu mana nu asli. Tetep nu asli mah nu bakal ti Madinah mawa ka Mekah nu dibeat jana sebagai Mahdi eta nu asli. Memeh eta mah can aya lain kajen ku kumaha. Kitu bae cirina beusi engke aya nu ngaku Mahdi ka imah ente geus ajak nyate bae. Misalnya nyana ngaku Mahdi sini kamu, udah kita nyate sajalah. Di mana? Datu di Bojong ada sana. Tapi yang bayar kamu tetap Mahdi. Sial teh si Mahdi. Nggak ieu carita baheula sangat biadab. Oh, datang ka kuari terus. Ieu baheula sakitu poharana. Maka ijilah terus sumaata Makkah tabiha. Di jero Mekah datang ki bisu teh ka Mekah di jero Mekah aya Abu Musa al-Asy'ari. Tidinya Abu Musa al-Asy'ari
rempang ka awakna besi terbunuh lompatlah manehna pakila zalika libisin faqala ma kuntil aqul cak bisun kula moal ngabunga anjeun bada anu kala alian setelah ente mocot ka Sayyidina Ali ulah percaya ka Sayyidina Ali hiji bae satu suara Muawiyah persekutuan antara Ali dan Muawiyah anu diorbitkeun ieulah serangan-serangan ka Madinah ka Mekah supaya beat terhadap Muawiyah sahabat-sahabat lalumpatan kabeh Masya Allah karim. Itulah para jamaah kaum muslimin summa kataba Abu Musa ilal Yaman yuratan ka Yaman anna khailan mabusatun ilaikum min Muawiyah liandura ashab Ali wa amilhu bil Yaman wa amilhu bil Yaman baggo bilanas dirinya narimal manusia min Abi Musa dari summa madu bisunil Yaman berangkat ke Yaman wa kana amilu Ali piha Ubaidullah saat eta di Yaman Ubaidullah bin Abbas barang datang urusan-urusan itu kibisun kadinya lompatlah Ubaidullah sebagai gubernur Yaman diserang harita kubisu ke Yaman lompat ke Kufah datanglah ke Sinali dijadikanlah khalifah di Madinah harita Abdullah bin Munabbi tetap didatangan kubisu dibunuh Allah bahkan anak rakyat dibunuh kembalilah ke Syam ke Suriah jadi kitu bae ti baheula ge kulantaran Muawiyah baheula nu ngamimitian datang ke kuari Suriah, Palestina, Mesir, Baghdad, itu Iran, terus ke Maroko, terus ke itu ke Turki, Mekah, Madinah, malirin-lirin terus baik. Datang ke turun mah di kuari dan sabaraha. Ieu sakieu teh urang geus dahsyat jasa engke bakal leuwih dahsyat deui unggal negara kabeh kalut. Moal wakat turun mah di lamun teu kalut seluruh negara. Kalut heula kabeh negara. Bakal timbul satu masjid satu gereja teribut kumaha satu masjid satu gereja teribut kumaha geus pemimpin organisasi berbeda ribut antara organisasi partai kitu kene versi kiai jeung kiai wah ambalaya geus puguh Islam jeung kafir muslim geus setengah hiji pohara bakal kalut anu luar biasa ditunggulah kedatangan Mahdi rindu akan datangna Mahdi engke di Madinah ka Mekah kakarak di beat mawalah bendera nu hideung tadi lompatnya na ka Suriah ke bakal cicingnya na di non Baitul Maqdis di dinyalah engke bakal aya bantuan ti Gusti Allah 300 para aulia Allah asal amprok sasalaman ditembak ngebul terus kitu da urang geunah jasa teh geurang asal sasalaman jeung Mahdi guys mulai ke Amerika, ke Eropa, ke Australia, ka dieu ka Indonesia, acak-acak kabeh kumanehanana. Satu suara lah eueuh deui khalifah hanya satu Mahdi. Eleh kabeh. Kakarak di dinya ngeunaheun urang hirup. Gereja dihancurkeun, katil-katil dihancurkeun. Anu di itu teh naon kareh paranti pemujaan Hindu Buddha teh anu di naon ngaranna kalen teh dasar osok ka ditu meureun nya tukang buka kuncina masalah kajian hukum Masya Allah ieu mah urang ngan carita ulah kaget bae tetep bae urang mah ngadoa mudah-mudahan urang dilindungi ku Gusti Allah keluarga urang diraksa ku Gusti Allah lembur urang negara urang diraksa ku Gusti Allah rakyat jeung pamarentahna mudah-mudahan diraksa ku Gusti Allah di barokati umil Quran